Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteungeun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun ka rengsena. Sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandung gandeng lajengan cerita Jawara Tigu Hamung anu baris di Bandungan ayeuna bagian anu ka 85. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina hancan katuna bagian anu ka 84 Padaran Mang Dedi kebegat ku wanci dina mangsa medarikeun keayaan alam isuk lamun zik diukur ku waktu mah kurang lebih jam 8 isuk-isuk karena lalampahanana si Gagak Bodas anu dekenguru nyatana kakalan sabung cenah dek nepungan murkana. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana namun kada hilap kana janela poho kena panto lali kena kunci. Welu jenggoni mangsa alam isuk-isuk dina ulening ieu carita. Mangsa alam isuk-isuk carita di hiji patempatan di piluwengan sorak manukret sehat di sarada jigaan galumbira pisan. Malahan mah aya nu Sri udah bangun suka bunga. Bre di hiji tempat dina luhur batu aya nu kercimunung kini tantungan jalma. Horeng si mana horeng si Gagak Bodas harita teh keur ngoyam tayohna mah. Manehna atuh mikir-mikir pilampaheun nyawang kejadian-kejadian bakal datang. Cek pikiran Gagak Bodas mun ku cara maling ngalajaya atuh teu mawa hasil manehna mah geus nekat arek ngajorag sacara langsung cenah ka Kademangan Cibendi keukeuh hayang tepung jeung Raden Purwa ka Tuti Rosada pikeun naon pikeun ngayakeun hiji balitungan anu bener-bener bungaan memusuhan manehna jeung urang lembur Cibendi. Aing deh jika nu kecing nah sieun-sieun joing kurang juga deh aman aing geus walasan tahun ieu emo biar Allah ngulik rupa-rupa mengerti pikeun nambahan kekuatan diri sakabeh ilmu Panjiruyung geus tamplau ka aing kabeh. Anu kaliwat aku teh cukup sabab Panjiruyung teh gagah sakti mandraguna tangtu mampu numpas ulang Cibendi. Kitu cek si Gagak Bodas manehna geus ujub yen dirina bakal kuat ngarubuhkeun musuh-musuh mangkuk di Cibendi. Nya sanggeus boga pikiran kitu jeung deui atuh harta si Gagak Bodas teh nangtung dek nuluykeun hancak lalampahanana dek nuru ka kalan sabung. Hatena komojot hayang gerak tepung jeung murkana. Salila di perjalanan teu oleh nalingakeun jalma-jalma anu patepung di jalan. Malahan masuk pirajunan nanyakeun ngeunaan kaayaan di Cibendi.
Tapi si Gagak Bodas temenang keterangan itu, temenang keterangan ieu. Da eta we, unggal jalma anu ditanya nyebutna teh cukup ku teu nyaho. Sabaraha jamilana lalampahan si Gagak Bodas muruka kalang sawu. Da eta we barang tepi teh atuh ka kalang sawu dibagiakeun koreangna soda tonggeret. Dina mangsa alam pasosore si Gagak Bodas geus tepi ka kalang sawu. Langsung nguru atawa nepungan kamurkana nu aya di eta paguron. Kabeneran keur aya, malah kakaranatang pisan biasa we tas lunta tinu jauh. Atuh murkana riwas dan can nanya ka Gagak Bodas bari nutup antebisan. Gagak, Kang Gagak kumaha ngeunaan musuh-musuh teh? Nageus aya laratanana aya nu beunang atawa henteu? Kuring mah lapor Kang, teu manggih nanaon-nanaon ajan. Gagak! Kumaha Kang? Gagak! Kuring oge teu hasil. Lantaran kurang si Beni anu kapangi ukur beak waktu terbuku beak tenaga dipake relempangan kali itu kali terus naku maha tu lajung naku maha tidak kuring haja datang kali duk nanyakeun hasilna kumaha ari si Wirapati jeung Galasurya nah geus hasil modern musuh itu dari anjat murkana. Ya. Nah, ayah hasilnya ada acan. Gagak Bodas malik nanya ka murkana. Sugan jeung susuganan murkana mah bebenangan. Ngadengi pananya kitu ti si Gagak Bodas pok halita murkana. Bukang. Batak sarua we kuring oge. Sarua kumaha? Sarua we kuring oge. Usaha teh bawa hasil. Man kamari aya beja ti anak buah kuring. Yen ka dieu ayo datang ti Ciwaragas. Jika nabai Wirapati. Da kulantaran kitu Kang, kumaha lamun urang ka ditu atuh? Sabdieu. Yo. Urang ka ditu aya pisan. Kalawan tolobat catur deui. Sang disrempuh babadangan kitu mah beramiang. Ngajujug ka Ciwaragas rek nepungan Wirapati cenah. Lalampahan Gagak Bodas kairing ku murkana indah di jalan tika catur. Urang kocapkeun geus tepi weh. Harita teh si Gagak Bodas jeung murkana geus tepi kan dujug-jug geus tepi kan tuju. Kaparengan Wirapati keur aya di imahna. Biasa we keur ngahulang bangun bingung. Mikiran Nyi Rati nu jadi anakna. Kiwani jadi gelo. Sarta mikiran bae nalajaya anu leungit dasa sambatna kitu bae. Oh, kabanggaran. Syukur deui buru-buru datang lur. Kuring keur bingung ieu Kang Gagak. Ceuk Wirapati bari jeung marah main. Pangrasana asa aya nu bantuan bingung meureun ari aya batur mah. Sedangkan si Gagak Bodas jeung murkana ngerasa heran. Sabab buanana can karti kana kaayaan Wirapati nu sabenerna. Wirapati, abdi Kang. Kuring haja datang ka ieu. Maksudna mah deuk laporan ngeunaan pagawean teh. Yakin? Hasilna. Sabab kuring mah teu meudang sahuluhul ajan. Urang Cibeni Allah nulunta ti lemur. Kami kan jangan dong digogong dah. Tak ayo dah. Dewi kerik nanya si lain. Kumaha ari si lain. Cek si Gagak Bodas ngomong laki tu teh bari mencerong ka Wirapati.
Paroman tepati berag Wirapati teh. Ngadenge pananya kitu pok Wirapati harita. Wirapati. Abi kam. Uri ngahaya datang dia. Maksud baca kaporan ngadaan pegawai ada. Yakin Allah hazina. Sabab kurimatan bodang sahulu asan urang cipeni Allah nulunta di lemur. Kabe ngajerok di gog-gogrogna. Tak ayo dak uring lek naya kamani. Kumaha ari made? Ha? Cek si Gagak bodas. Bari mencerong seut. Paroman tempat diberang. Ngadenge kekecapan kitu pok Wirapati harita. Laluah kuringobikan. Dia menang hiji-hiji acan. Ha? Malahan bah kala suya mantog tetasi wabalak. Mula warga na mesti sabar pulang anting nananyakin ka diyo. Adu saja barati kitu kang. Sinala jaya tirugi. Ha? Langit. Ayan mo kabur. Didi na giningakin kariwo. Sabab anak kurik sirati dar jadi gero tebubugo. Ayan di karame. Di kamar. Tak itu kasusah kuring tiga kong. Kumaha ngakalan anak lamun gekiyo. Liyon. Ngadenge itu si Gagak bodas jeung murkana ngarenjang bakat keluas. Ngadenge nalajaya anu geus donan tapi leungit sajongjongan mah duanana pating haruang we. Bingung kepilampaheun. Parandene kitu ila kulila mah pok si Gagak bodas tumanya deui bari mencerong ka Wirapati jiga nu ngahna. Lain. Ya kung tidak bersali langit. Lalabora siya. Lalabora kamu. Tapi kiyo. Barabat Wirapati teh ngadongeng kenalakun kejadian di imahna. Didongengkeun kabeh ngarah gampang kahartina. Atuh pugus si Gagak bodas jeung murkana meuni colohok. Teu nyangka yen bakal kitu kajadianana. Cirang ka aduh. Wirapati. Tapi itu juga begitu cara orang deh. Wah hasil. Najonti pemporose. Hayang ngelekan orang Cibenege. Sababnya kan. Sabab orang kes Abdulahan mabar. Kumaha lamun geus kieu? Si Gagak bodas tepak sirahna. Kakara bungetna senggenet tandaning ambok. Untuk tatarak tekan ke kerot. Ari murkana mah ngan ukur ngahulang we. Dina hatena mah nagarmet ambok. Peda eta. Nalajaya kabur. Samemeh tujuanana hasil. Guguring lagi bingung aja ganggu. Gugur kumaha aja guring jadi rugi. Sirati jadi rada gero, ini teh lain rada dari gero. Bisa ingat ka inyong mapagdekang. Ay gawin natin ngacacang we sesama ta ka Sinarajaya. Jika nung kaedaan ang tag. Lamun abi kang tan hasil merangkan di Sinarajaya. Jika nama tibranya es, wah genahnya cicingong. Atuh saja pada itu. Kuring teh asa diharoikan kurang Cibeni. Nah, cekeng cebet ke jadi nak. Cik, kudu kumaha atuh. Murkana. Wirapati itu kemurkana. Musarwa disusah. Memang batak sedih. Hah? Memang batak sedih, Kang. Matak panas mahirab kana hati jeung mata kuhul. Sama jelas urang teh lega jaten kaunggulan ku musuh gejul. Sok sanajan kitu teu kudu bingung.
Inbaylah urang akalan we. Sangka naon sangka nauk na bunang cai na herang. Cek Murkana jika na bae boga akal. Manehna boga rasa tanggung jawab hayang dulu baco hampirkeun ngancurkeun musuh. Sangkan manehna unggul. Yah, bumacarana atuh Murkana. Sok dongengkeun euy. Dieu Kang Rapatinya. Isukan. Akang kudu indit ka Cibeni. Tepungan tah si Demang Purwa. Ngan akang teh kudu dangdan rada ginding lah saringset. Sarta kudu bisa ngulas beungeut sangkan teh jiga Rapati. Di sini itu aya nuwuheun. Maneh kumaha Murkana? Maksud teh kieu. Terus bebeja we ka Demang Purwa yen Rajaya teh pangna leungit dipaling kitu ku Wirasada kitu we. Tangtu Demang bakal ngambek ka si Wirasada. Tangtu bakal nibankeun hukuman anu berat ka si Wirasada. Tak kitu we carana mah. Jadi kudu main pik dah ngeureun ka ieu mah berat euy. Berat kumaha Kang? Teu sanggup dewek mah. Sababna jan geus ulasan taun teu tepung oge. Teu Wirasada. Tangtu ditu teh loba anu apaleun ka Akang. Sabab ieu dengekeun. Murkana musuh lain sahulu. Jama loba nyaho. Jadi lamun bisa mah sia aing we ka dituna ngarah babari asupna ka kadebangan. Moal duriga. Teh kusilain laksanakeun. Kumaha carana mah? Siangkan hasil anu dimaksud. Dah, kitu kumaha sanggup. Wirapati kelakah balik nanya. Bener, Wirapati bener. Si aing Murkana anu geus wanoh jeung urang ditu. Tangtu aman jeung ransar. Lamun sia ini kali itu. Ulah, si Wirapati. Bisa ka bagi manten. Aing mah dulu lain cuma ningayakan tindakan sorangan. Tapi pan hayang rikip. Ngarah kademangan benang kurang. Ngerti? Si Gagak Bodas nu ngajurungkeun. Atuh Murkana teh meninggah ulang. Asa berat arek ngajalankeun pagawean kitu teh. Parandene itu atuh geus dipikir dibulak-balik dipapaya dirasa-rasa. Tetela omongan Wirapati jeung si Gagak Bodas bener. Kalau ngahulung Murkana. Ya itulah. Mun kitu carana ngakeun we ku kuring lahrek di kaditu. Yakeun we ku akang-akangnya sangkan tujuan kuring hasil. Si Demang Purwa sing nurut kana sakabe omongan kuring. Pokona mah sina percayaeun we. Tak itu. Bener pisan. Ya Wirapati. Tentu. Ku akan ngajuakeun pisan. Sing hasil mur bari jeung salamet. Sing bela atuh kadewe. Selaku lanceuk. Sababna Rajaya leungit. Anak kuring si Rati gelo. Tuh. Pandrugi badag eta teh. Baheula akang ngabelaan ka maneh Murkana. Ayeuna Murkana nu kudu bela ka akang atuh. Ya lah. Nya. Teu kudu salam pangkang mah. Keun kuring rek ngajalankeun parentah. Sing nepi ka hasil. Tapi kumaha carana ya duh. Sangkan si Purwa bisa percaya kana omongan kuring Kang. Nah aya jalan segen kitu. Cek Murkana nutup ka si Gagak Bodas. Anu geus luhur ilmu loba luang jeung pangabisana. Tentu luang ngage kandal. Ngadenge kakecapan Murkana kitu. Pok si Gagak Bodas sarita. Aya mun. Naon teh Kang? Aya pisan. Carana teh. Nyayo dengekeun. Muka maneh. Lamun geus asup ka imah Demang
Tawa, kagarunuh na. Garunuh waktu kantor meron. Tayo, tayo. Wala mah, kagarunuh na, wala. Katamad na. Sungot, suruto jaing. Sungot, suruto. Maksudnya, Gigi. Ngantang tuwe, iyo suruto, karek gigampian hulagwain. Maksudnya, kiyo dengitkan murkana. Maksudnya, karek ngalingitkan kasadaran. Kasadaran si Demang dina khususna. Supaya percaya pada non rupa omongan mari. Cek si Gagak bodas. Estuni ngatak gede harapan bikin ansejen. Sabab si Gagak bodas ma ilmu ngak kanal. Ngadege kitu pok murkana harita. Guding aya jalan suka tugerat sadiakeun akang. Marah isukan tinggal ngajarankeun. Ngan kuring aya pamenta kang Gagak. No. Nya harus nama sarewe kudu kan itu. Maksud? Nya ngarah kanyahoan bisik aya naon. Bisa kudu kumaha coba. Jagoan we di sisi lemur. Cek murkana ngababahikeun pisan leungeunna pepeta. Hatena rada regreg ayeuna mah. Jadi mengungkap kami kali itu. Ya, itu maksudnya Kang, jeung Akang Wirapati we. Urang saja aku deui dah. Pokoknya mah sing percaya we, si lain ka dewe. Ya, si Demang bakal talu ka si lain ngur. Nuhun dia bakal percaya kada nandu pa omongan omongkeun kembali. Sabab apa sehat si Demang rek di halangan ku aing ngarah teu bisa mikir kalawan bener nangakeun sadaya-daya atuh saja mah tik itu aing satuju lamun kudu indit sadaya malah saha anu panete Wirapati bawa sekalian bisi si Demang butuh kubukti yen urang terbalik ngalajaya malah mah butuh kepastian ngeunaan perjodohan ibu dak malah dalam kitu Sanggis ngambang si Gagak bodas tengah gak seribang anu buah pisan. Terus manehna tuku sewa ngabijekeun surat surutu sabatang. Sarta harta keneh mapatkeun jampe pamakena. Kepo, ditiup-tiupkeun kana surutu. Ari Wirapati jeung Murkana nyaksian, hatena teger ayeuna mah. Kasubri para wargi, panjangna alam sore jeung peuting teka catur dina ieu carita urang Jojo mangsa. Ringkesna mangsa. Ida kocapkeun isukna. Saraya kencring indit ngajugjug ka Cibendi. Sakumahan geus dirancang kamari sore. Wirapati sakalian mawa anakna anu geok keneh ya teu nyirati. Malahan masa kalah nambahan parna. Maksudna adek dijieun bukti yen manehna teu boga dosa. Teu kungsi maling ngalajaya sabab rek ditudingkeun ka wirosada. Jika catur dari jalan, Murkana jeung wadia baladna geus terepi ka Cibendi. Tapi nu asup ka jero nagri mah atawa kademangan ngan Murkana we sorangan. Da anu sejenna mah nyatana si Gagak bodas jeung Wirapati. Ngumput heula di sisi lembur, barjeng ngadagoan hasilna. Lamun geus puguh aya hasilna, kakara rek arasup ka jero nagri kitu jangnina Murkana.
urang salang heula perhatian urang nyatana ka kulawargana Den Purwa. Harita teh di bumi Demang keur meujeunna suwung. Teu aya tamu anu dipayunan ku Den Purwa. Nu aya di dinya ukur Wardi we sorangan. Biasa we tas ngalaporkeun ngeunaan keamanan Cibendi dan harita. Sanggis laporan Wardi rengse, leose Wardi mah balik cenah deuk ngajalankeun deui tugas pokok. Kumis heula Wardi unur kurutak kana datang. Langsung ngadeus ngadep ka Den Purwa salaku kapilan cikanana. Atuh pribumi teh bungaheun pisan sabab kedatangan ku abi anu jadi wawakil di Kalang Sawung. Oge salaku dulurna ti pihak Kancanawati. Duh, pake ya Kang, pangalih. Den Purwa manggut bari hormat. Kanu kakarajo teh sopan pisan. Lungkang denuh, ku badangang. Cek Purwa, cek Murkana di harita beri cong ngajak salaman. Kerap ku Den Purwa di tampanan. Alhamdulillah, cek Kalang Sawung hios ada mah kumaha kaya ni Kalang Sawung. Nah geus aya kamajuan, oge aya naon atuh. Asara ruas teuing akang mah. Cek Den Purwa jiga geus menang pirasat yen beuris aya piomongkeun anu kurang hade. Ari Murkana asa mobok manggih gorowong kakarajo geus dipariksa. Da memang kitu kahayangna ngarah tujuan gancang laksana. Atuhun Kang, gasih ditamping lah dipariksa. Memang leres abdi teh bade aya maksa di kasarira akang. Badi ayan dilaporkeun dipiper kawis Kalang Sawung ngadugekeun kadangat ieu nuju aya dina kabajengan Kang. Nuhun lajeng. Margi sagarupina raragan parangtos direngsekeun. Nanging naon sawatara dinten anu kalangkung. Abi teh nguping wartos yen salira ka icalan tuang putra nyatana Ngalajaya. Nah laras itu atanapi bener. Laras Kang. Bener pisan. Akang teh kungsi kalingitan si Ngalajaya tapi ayeuna mah geus kapanggih deui. Malahan keur ulin muru ka kota. Nah aya naon ieu teh? Jiga nu dari pisan. Teu Kang. Yang terang atuh sarta bari nuhunkeun hapunten margi abi teh. Teu tiasa ngeuring ngabelaan ka akang ka tuang putra. Dabongan taya ibarat taya wartos tiap anu yakin ti dieu. Ieu oge terang sok teh ti jami salangkung anu karesan terang kana ieu. Maksudna dipian jeung baksaan ku abi mah eta sun. Pergawis anu gawitna anu ngiwatna kitu maksud teh. Natos kampenak teh minta acan, Kang upami teu acankeun abdi lah. Sejang ngiring bebela bari ngabantu ka akang salaku lanceuk abdi. Murkana abdi Kang. Anu mah tak akang teh teu beak-beak nyampikiran hal eta. Margi sabab nyampikeun kadangat ieu teh anu malingna can kanyahoan. Duka saha-sahana mah. Atuh saja banati kitu tujuan jeung dasarna oge can kanyahoan ieu teh. Oh kitu. Bener ieu. Tah ayeuna aya usul kitu ti ai. Nah kumaha? Saha nu malingna teh nya? Den Purwa bari curingha. Ni asa ngobok manggih gorowong. Da teu jeung nyana atuh. Ti saprak Ngalajaya kapanggih deui toleh jadi buah pikiran ngeunaan kasangtukanna. Atawa latar belakangna. Sedengkeun Rosada teu ngayakeun usaha pikeun nyangan anu jahatna. Sapange mu cicing abdi mah Kang. Nya. Nanging punten ieu. Sok. Bilih mana salira kasihkeun. Moal. Margi bakal sulaya sareng sangkian akang ku anjeun. Ieu Kang teh. Dina hiji dinten abdi teh kantos ngeder ngaronda daerah. Terus? Bari jeung milarip uang jeung pengalaman. Tah, di hiji tempat Kang kantos ningali Rosada pun adi mamanggul tuang putra Ngalajaya.
dicandah ka hiji guha di tengah leuweung liwung. Ku abdi teh dituturkeun we. Nanging ngelesnan tengkang teu kapenak raratanana. Tah kumargi kitu abdi teh rada ragu-ragu. Cek enteh naon tujuan pun adiknya si Wirosada bet mamawa nalajaya tuang putra ka leuweung. Wirosada? Terus Kang. Naon Kang? Mustahil. Cek Den Purwa terpercaya dan berijing gigi. Tapi tatara jika anu kapangaruhan. Da eta we taarna oge kurang kerungu ngunikeun Kang Aryu. Jadi ayu teh langsung nyaksian yen Wirosada mamawa pun aman. Terus pisan Kang. Wirosada mustahil. Den Purwa terpercayain. Tapi tatara jiga-jiga nu kapangaruhan. Da eta taar anjeunna kerang kerungukeun Kang Aryu. Saur akam nembe akam teu percantun. Ya, Antos akam mah mau percantun. sabab Margi Wirosada teh hiji jalmi anu parantos lami sasarangan sareng salira. memang Sarta tos dianggap hiji bagian tina kakiatan salira. Kang, nanging sing emut. Manah jalmi mas sanaos deet oge sesah dikobet. Benten deui Kang sareng lautan. Sanaos ciro oge tiasa keneh diakalan di teluman. jadi Janten Prabah mah akang kedah waspaos Kang. Ulah katipu ulah hiriahna nu sawe. Margi batina mah teu acan kantenan Kang. Abdi mah teu wantun nulir secara langsung Kang Wirosada dari goreng-goreng eta teh adi abdi. nya. Tapi Nanging abdi teh gaduh rasa tanggung jawab we. Maksa teh sun mohon kanggo ngabantu kasera akam salaku hubungan abdi, salaku lanceuk abdi, salaku dulur abdi, salaku junjunan abdi, salaku pamimpin abdi. Tah kumargi kitu Kang. Sanaos hate abdi berat kanggo nuding ka Wirosada. Kapaksa we ieu teh ditemrakeun ka sarira. Margi naon? Margi kanggo ngajagi keamanan sareng katengtreman kademangan Kang. Murkana bisa pisan ngomong teh jika nu teu dinis tapi asup kana manah Den Purwa. Dipikir-pikir mah asa aya benerna omongan Murkana teh. Sabab Raden Purwa nadadak degeteran manahna. Emotanana papuryu teu tubuh. Malahan mah harita oge teu buru-buru nembalan deui. Kalakahna hulang Den Purwa teh mikiran eta omongan nu jadi adidutu. Sedengkeun Murkana asa aya kasempatan hade. Kusiwa ngabiliekeun surutu sabatang dan sabatang-batangna. Terus diseungeut pelenyun udun bangun nikmat pisan. Beda deui jeung Den Purwa, Den Purwa mah manahna bukit tadiur. Terang sabila rongkah pisan. Antara percaya jeung henteu kana ngangrupa omongan Murkana selaku adina. Ras kana mangsa cekap waktu cukup can para pemirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Kumaha nasibna Den Purwa? Bakal katipu moal tah Murkana? Insyaallah enjing tina mangsaku acara nu sarua mangga dibaris teruskeun carita bagian anu ka-80 genepna. Atur nuhun ku saluruh perhatosanana ujing kantun kasadean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.